Kos kumaha eta kafir teh dijelaskan di dia alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya. Jelema kafir tehnya eta jelema-jelema nu ngajadikeun agamana teh lahwan sebagai memengan, hanya main-mainan. Walaiban jeung hanya sendau gurau lalagaan. Agama teh dijadikan mainan, dijadikan lalagaan untuk menempuh kesenangan dunia. Agama dijadikan jembatan percis kos kuari bae. Pokona mah geus teu ngalingsih ieu teh haram, ieu teh teu meunang nu penting mah aing mah hasil maksud. Demi jabatan jeung teuing aing mah korupsi ge, demi jabatan jeung teuing aing mah nyogok ge, demi kedudukan jeung teuing aing mah nyogok ge. Lahwa wa la'iba. Ieu agama dijadikan lahwa wa la'iba. Merian duit ka rakyat di partai ke demi untuk naikeun dirina di satu kursi. Make agama luar biasa nu tilok make kopeah-kopeahna jadi mancrit. Tadi nama make kaos bae deuk silaturahmi ke masyarakat beuh make pakaianna ge nu bagus abai dipajar takok wa qaf kolak-kolak. Kutub jadil qaf takok wa masya samping nage geus embung make gajah depak, makanya mah Al-Jupri make PHS make kitu tamer geus pokona mah embung make samping-samping nu garoe abeh kadelenan necis. Kitulah tokoh-tokoh partai, kitulah tokoh-tokoh kejahatan di urang teh. Anu semata-mata lain hayang kalem ku Gusti Allah nu nyiptakeun nyana, hayang kalem teh ku masyarakat abeh dipilih lahwa walaiba jahanam. Ulah lalagaan ye ulah pake lahwa walaiba, ngomong make dalil dan lain sebagainya beuh dulur baheula kiai tolol jasa. Masyaallah khairul umur ausatuha, pang bagusna perkara mah nu tengah sebeneran Golkar nomor 2. Eta kiai pang bego-begona tah lahwa walaiba teu karasa kunya dicabut ku Gusti Allah, santrina balik mingguanana eueuh ilmu tinggal ilmu lantaran alladzina takhadzu dinahum lahwa walaiba. Dipake jang kedudukan jeung kamuliaan dunia. Hayang boga motor, hayang boga mobil, dipakelah dalil Al-Qur'an merebet bae lahwa walaiba. Lain hayang kalem ku Allah, hayang kalem ku masyarakat, rasakeun ku sia bego sia. Begona mati aing tuh. Aduh, cek Golkar geus atuh kiai geus karasa. Leuwih karasa. Geus atuh kiai ke minggu hareup bae, minggu hareup. Moal balik kredit aing mah sakaligus mah. Tapi loba kiai anu hajat tobat ku ari ka kula alhamdulillah. Aya sebener kiai dirasakeun ku kula cenah baheula engke-engke jeung partai. Ternyata jadi itu nama niatna kula ikhlas. Coba sekali deh. Coba sekali deh. Dia ikhlas. Sod ikhlas. Apanya ikhlas kos kitu? Jadi ikhlas lillahi ta'ala ala sabilil haq, ala sabilillah. Lillahi kalimatillah eta ngaranna ikhlas. Aya kiai keur waktu engke-engke di partai yang naon? Kalau bawa ngomong kiai lah. Cenah ikhlas. Ikhlas kula bae cek ya teh. Ajo biasa eureun gara-gara teh dibere mobil cek ya. Tuh. Sia ikhlas tinggal ikhlas. Nu mantak eureun wassalam. Kiai anu ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba. Tokoh agama anu ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba. Ketua masyarakat, ketua kelompok kasepuhan anu ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba anggeus. Kiai tama kafir di ditu nage. Haramahum 'alal kafirin alladzina ittakhadzu. Kafir geus jelas ieu semi. Naik mobil urang bana semi geus teu ngeunaheun dasa. Dikencenkeun ngagerdeg dilalaunkeun teu ka udag semi ngaranna. Nah ieu kiai ge semi ittakhadzu dinahum lahwa wa la'iba. Ngajadikeun agamana sebagai lalagaan, heureuyeuan, main-mainan, hanya dijadikan jembatan, jangan naikkan dirina, jangan naikkan organisasi, jangan naikkan partai demi
demi partai agama jadi lelecehan, demi organisasi agama jadi lelecehan, demi dirina hayang naik di satu kedudukan kursi jang senyabana. Ieu ittakhadhu dinahum lahwa wa laiba. Ulah di akhirat, di dunia na keneh lamun teu tobat deuleu. Pesantren sabaraha tingkat kosong dijadikeun peternakan. Yo, cenah pesantren itu mah ditingkatkeun. Yayasan tah mah lain ka Allah ka jurig. Emang ulah ge teu nanaon urusan ilmiah. Ketika deuk ka Allah tetap tinggalkeun dunia Allah itu. Lamun masih kene campur jeung dunia, ngocai di neraka. Agama ulah pake lelecehan. Kula mah inget bae ka surah-surah guru. Ketika guru ngomongkeun aya sholawatan make gambusan mendingan orkesan ceknya daripada sholawatan. Leuwih jahatan sholawatan pakai keliningan, leuwih jahat sholawatan make alat ulawi dibandingkeun jeung orkes. Geus puguh tamah jelema memandang neraka aya sholawatan. Deuk kumaha da ieu urang teh kos kara itu teh ittakhadhu dinahum lahwa wa laiba, hayang luhur diri supaya boga kedudukan, hayang mantap diri supaya boga kemuliaan. Agama pakai lelecehan, ittakhadhu dinahum lahwa wa laiba. Contoh lain lalagan Allah ngajelaskeun. Tambah deui wa gharrathumul hayatud dunya. Jeung dunia kehidupan dunia papayas dunia teh nipu ka dirina sehingga manehanana ngurusan dunia poho ka agama teh dijieun jembatan jang dunia sehingga bunga ketika boga dunia boga motor digosokan geus teu berani berjamaah, mobil dikumbah sakitu deukeut ka masjid manehanana deukeut ka mushola tetep bae nyana teh diundang ku azan jeung iqomah mah teu berani endahan mobil baca gorot hayatul hayatud dunia. Katipu ku dunia nyana endahan ngumbah motor, endahan ngumbah mobil. Tidinya aya dilaksanakeun salat, endahan nyetel lagu manehanana gonceng. Minuhan kesenangan celi jeung mata wa gerot hayahumul hayatud dunya. Geus sungguh kafir mah jelas antinya nama ka urang. Ieu urang nurutannya na semi-semian jahannam. Lain lalagan fal yauma nansahum kama nasul liqa yaumihim hadza. Waktu di dunia manehanana teh sepak-sepakan sikut-sikutan. Nu penting mah menang dunia katipu manehanana ku dunia teh nyaho ieu adi teh nyaho ieu kakak teh nyaho ieu abah teh nyaho ieu mamang teh nyaho ieu babaturan. Nu penting sikut kanan sikut kiri sepak hareup sepak tukang asal wujud dunia. Geus puguh di partai mah tidak ada lawan yang sejati, kawan yang sejati. Selamanya adalah lawan yang sejati. Tidak akan ditemukan di partai kawan sejati. Yang ada adalah lawan sejati, musuh sejati. Eta konsep partai. Dan terus ya di partai jahanam. Nah sebabnya katipu ku dunia. Ya kos itu cenah negara sanunya kel robah ku sia niat ta ikhlas lillahi taala make sod ikhlas. Sod ikhlas. Coba nu kenceng. Sod. Kok bau pae sodna. Kubur ku sia habak. Wa gharras hambuhumul hayatud dunya. Teu karasa ku urang teh katipu ku dunia. Masya Allah, hanya sebuah dunia papayas dunia misuk pageto bakal ditinggalkeun ku urang. Anu maha bako ku urang diabaikan, anu maha fana ku urang ditumpu-tumpuan melalui agama deui salahna. Masya Allah, peuting hudang lain tahajud ngagosokan cincin. Tolong wa gharrathumul hayatud dunya. Sapira cincin mending eta cincin lamun dijualna jutaan mah barang ditawar teh Gusti dan 20.000. Ninggalkeun salat bahkan kieu ge teu ngisang-ngisang acan digosokan mukanya Sungai Dari Waharajas nu ieu mah Garut ceuk ieu mah Kalimaya digosokan teu ngaji teu salat bolon.
wa gharrathumul hayatud dunya. Je sia sareuring sia kos itu ka jeung gua. Aing nyaho ka jeung gua. Aduh. Teger naon gigieuhan bae. Aya bae anu nawar seperti itu, geus 20.000. Alah. 20.000, Masya Allah karimku 20.000 ninggalkan sholat, ninggalkan tahajud, ninggalkan ngaji. Hanya 20.000 gharrathumul hayatud dunya. Sebuah motor gharrathumul hayatud dunya. Sebuah mobil gharrathumul hayatud dunya. Sebuah jabatan yang kedudukan gharrathumul hayatud dunya. Iyalah penghuni neraka bakal. Geus puguh agama lahwa walaiba dunia jadi tipu daya jangan. Ai kitu ulah kiai dunia kudu ja urang mah teu kuat jalapan. Tuh pan kiai mah cenah bolak-balik cekong. Atuh siana sing bener. Silahakeun ini ja'ilun fil ardi khalifah urus ku sia niatna jang ibadah ka Gusti Allah. Dagang sia niatna jang ibadah ka Gusti Allah. Nu mantap ketika dagang niatan jang ibadah moal daek make duit bank moal daek ngeridit. Niatan aing mah meuli imah teh jang ibadah ka Gusti Allah moal daek ngeridit imah. Niatan aing mah ieu usaha teh tani teh deuk lillahi taala jang ibadah ka Gusti Allah atuh moal daek nyeser dan lain sebagainya. Dicicing di mana bae? Lillahi taala jang ibadah ka Gusti Allah lantaran isup pageto kajen teuing urang embung-embungan ge kapanggih jeung Gusti Allah. Karak di dinya. Ketika budak ngegosokan sepeda atau motor atau mobil jol be waktu asar dak ceng aya keneh waktu kajen mobil ieu kerusak lagi ke dibelikeun deui ku abah eta mah jang abah bae mobil eta tadi abah kumaha sih abah ngomong salat heula maksudna salat ayo urang salat teh bacaan aja abah engke tahu mobil mah keng kumpang panuan heula tuh bah tah bagus kan masyaallah. Mungkin akhirnya sholat lagi canggis ya. Membah mobil sial aja saya abah ya. Sekali 2 kali kadit moal. Tuh kan. Ceng saya jadi naon bari anak abah pangku abah di sekolah jadi polisi. Abah nitip sih ada saya jadi polisi nanya niatan jang ibadah. Besi aya naon uruskeun sesuai jeung kemampuan sia jeung posisi sia abah ngadoakeun abah titip sing hade. Keun bae jadi polisi ge sarua ibadahnya sing hade niatan lillahi taala bantuan berbagai kasus-kasus sesuai jeung posisi acengnya mohon bang mohon abah manitip geus kolot ai sia nu jadi naon pan gua abah di sakolahkeun jadi abdi sing bener tegakkeun negara niatan ikhlas lillahi taala jeung teuing ulah ka bawa-bawa jeung nu sejen teu bisa ikhlas aceng mah ikhlas bae nya kajen teuing teu naik jabatan ge jadi kopral ngacet penting aceng di akhirat teh salamet gitu bae mohon bah titipkeun ka anak nu jadi polisi nu jadi abri jangan ka disia ku ari pan pengusahanya mohon usaha naon pan boga ruko pan ku abah dipanggieunkeun di ditu malah ku ari geus boga deui pan supermarket nu di ditu sing hadenya modalna sing hade ulah make bank ulah make riba sing hade jual belina akurkeun jeung aturan Islam ulah nurutan Yahudi jeung Kristen. Abah doakeun abah titip wasiat ya. Nasehatan ku abah. Budak keur nonton TV we kieu. Ceng. Eta di TV naon eta? Dangdutan bak gedekeun coba saya tik. Abahna bolon. Aceng geura ka masjid los bejakeun abah moal ngimaman gitu. Emang kunaon abah nu bola heula sagedeung ya? Bapak bolon eta. Masya Allah ceng pareuman TV pareuman lah itu mah hawa nafsu orang sholat teh lagi babarengan jeung abah bareng abah mah sok kebal sholat teh moal ayo sholat bareng geus kapan kita sholat karak nonton TV deui ka budak bakos itu kan lalaunan ayo ieu mah lain emang ieu kemana Indonesia bah ngalawan mana Malaysia boy rame nya menang teh eleh bah sholat asar nonton bola eleh deh Masya Allah lahwa walaiba wa gharrathumul hayatud dunya nu kurang dek dihaolan waliullah anu geus nyana mangalengitkeun nafsu mata nafsu celi nafsu irung nafsu beuteung nafsu sungut jeung sajabana istuning ka Gusti Allah bae geus puguh Kangjeng Nabi manu kurang
di maulidan unggal peting di musola di majelis salim di masjid lain nyaritakeun tentang konsumsi lain nyaritakeun tentang perubahan orang nuturkeun ka Kangjeng Nabi sebagai uswatun hasanah geus datang ka mana ieu kuari tapakuran diri orang muludan terus-terusan muludan di mana-mana geus datang ka mana ieu nurutan Kangjeng Nabi teh kos kitulah kudun ulah jadi lahwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya fal yauma nansakum dina poe aing ngantep ka ashabun nar ka jelema duni neraka kapirin mah geus jelas ku aing diarantep kitu keneh jelema-jelema nu maksiat tu ku aing keur digodog supaya bersih kamana suliko ayaumihim hadza sakumaha nyana parohoan kana poe kapanggih jeung poe ieu waktu di dunia na batur mah salatnya nama poho ka salat samarukna moal kapanggih jeung poe kiamat batur mah salat magribnya nama poho ka salat batur mah isanya nama poho batur mah ngazakatnya nama poho batur mah silaturahminya mah poho batur mah ngajinya nama poho sakumaha pohona di dunia manehanana ngabaikeun kana urusan-urusan agama nah kuari ku aing fal yauma nansahum di poe ieu ku aing diantep sia kemana sulik aya umi maga sakumaha sia ngaratep baheura kapangi jeung poe karasa sia kuari rasakeun sia kuari wa makanu bi ayatina yajhadun jeung sakumaha maneh angas teu percaya kana ayat-ayat kaula disampaikeun ku para rasul sampaikeun ku para wali sampaikeun ku para ulama sia baheula angas kajebian rasakeun sia poe ieu fal yauma nansakum aing ngantep poe ieu kumaha maneh ngantepna di dunia siang ngantep karena sholat, siang ngantep karena puasa, zakat, haji jeung sajabana. Aya pengajian kiai dilelewe ku sia diantep sia sakumaha sia di dunia ngalelewe dilelewe deui sia poe. Sakumaha ngahina sia di dunia ka kiai dihina deui sia poe. Sakumaha sia ngabaikeun ka kiai diabaikeun deui sia rasakan. Aduh, malaikat geus popoharaan. Nah, siang beres, ashabul jannah beres, ashabun nar beres, ashabul araf beres, tinggal urang nyaritakeun tentang kelanjutanana walaqad ba'atsnahum wallahu alam.